أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Hadirin tidak mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah akhirnya berkepentingan tapi duduk kok dah. Bahkan mungkin tahun atau di masyarakat karena komariah, tapi lunak sistem ternyata di masyarakat peredaran bulan atau bulan bumi. Pemilik kita membuat bulan Hafid. Bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan binasa bulan diharapkan saya keperangan, tetapi dikenal dengan Al-Quran disebut Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum ayat 4 berurutan bilunya dan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah selama haram. Ada yang lainnya bulan Rajab. Mana binasa bulan diharapkan ayat keperangan. Hari ini kita berjemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Qa'dah sampai Dzulhijjah kalbat Ashhurul Ma'lumat neta bulan anu mana dina eta bulan dina kawitan Dzulqa'dah sareng Dzulhijjah bulan kanggo ibadah haji. Hadirin sidang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam anu kalima anu mana dina ayat sanes Allah madawuh meunaan ieu haji teh ku hiji aksi anu memang ngawawadian umat manusia supados ikhlas dina ngalaksanakeun ibadah haji. Dina ayat sanes Allah madawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Biasa nau pakai orang niat gitu nya. Sok usolli fardhu duhri gitu. Lillahi. Ujungnya lillahi. Cuma di awal ke lillahi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dia kudu karena Allah, ora terus karena Allah. Nah, apa korban ibadah haji? Sok ayat nate seperti itu. Bentang sekarang ibadah-ibadah sanes miwarang nate ibadah heula teh lillahi ta'ala di ujung. Mari dina ibadah haji mah rawan kalau pesan kuliah. Ibadah haji mah tapi akan apa oge kalau lembur gitu nya pada terang. Hanya bayarkan ibadah haji. Kumar begitu Allah ngawadian seorang sadaya upami jama urang pas aya bagianana pas aya bekalna kanggo di perjalanan boh anu ditinggalkeunana tadi lembur urang dina ngalaksanakeun ibadah haji teh walillahi 'alanna hijjul baiti. Padahal banget ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaan ieu haji aya pelajaran anu kasidat pentingna kanggo umat manusia. Di antawisna dina ibadah haji sabada para calon haji lebet ihram boh di
dina ihram mikot jabani atau mikot makan dina tempat mikot eta pas kedah nganggo rasukan ihram tapi adzan teh takutan putus anu kanggo pamaget mah teu aya jahitan jadi ditawi nalika urang bade madep ka Allah teu aya di strata sosial teu aya di tingkatan sosial bade abdi bade tata bade mena upami sasahadat Allah sadaya atribut sosial dilepaskeun sadayana kedah sami-sami bersih manahna sadaya sami-sami nganggo rasukan kuda teu aya tugasna jenderal bade nganggo pasukan angkat bintang 5 ketika tapi sabada mayun ka Allah mah sadayana disami dipeureun Allah daladeunna bade anu miskin bade anu kaya bade anu sangkara anu pangkat sadayana dipeureun Allah sami eta pelajaran kali dina Isra lanjut Rasul ngadawu al-hajju Arafah al-haji teh dina Arafah upami salah tauya kalau ibadah haji ini kita boleh melaksanakan Arafah dina kedah wallah ada haji tahun kali terjadi ada ibadah haji sebab inti dari ibadah haji teh Arafah wukuf di Arafah eta ngabentenkeun haji sareng kita pelajaran naon anu bisa dicandak tina wukuf di Arafah wukuf di Arafah mangrupikeun pertemuan sadaya manusia di pelosok mana wae sadayana sempel di atas padang Arafah. Rasul nalika ibadah haji nyata haji anu hiji-hijina haji wada mari itu anu wajib ka urang sadaya upami tos aya pesalna mun sakali ibadah haji. Anu kaduan katilu rumahan naon atuh. Sunat geus henteu. Rasul sebutkan contoh orang ibadah kudu ka 10 kali. Di urang aya bangga upami ngalakonan ibadah 10 kali. Kalau nama upami urang ngalakonan ibadah anu kaduan katilu dengan tetangga urang dengan anu balasa eta ibadahna jelas karena ibadah karena Allah. Langsung bae akan bekal ibadah haji teh disumbangkeun kanggo kebutuhan sosial di kebudayaan daripada dianggo angkat haji. Tadi orang milih di Indonesia ibadah haji tiap tahun mulai tinggi nunggu mau diangkat. Tapi masyarakat urang bisa dengan eta seueur anu masih keneh larapalan. Yes, ibadah haji itu berarti anu kedahna mabrur kedahna tingkat sosial langsung sae ibadah sosial langsung sae nanging tiap tahun ibadah haji terus meningkat tapi tiap tahun salara balangkakan saged dengan eta oge langsung ieu ira padahal lihat haji wada eta dina Arafah eta dina khutbah wada anu terkenal anu bakal janten cikal bakal hak asasi manusia terjaga Rasul pas ngawawadiana yen sadaya darah kaum muslimin di hari keneh diharamkeun. Seueur pesan-pesan sosial anu aya dina khutbah wada anu pangitujuanna kesempatan ieu anu singkat moal tetap fokus. Intina urang kedah akur sareng batur salengkur urang kedah biasa ngaraoskeun ka balangsakan warga urang oge sadaya jalmi sami sadaya nasi Adam si aya anu ngabedakeun urang sadaya bintang si kasakuan urang sadaya margi kitu dina setiap Jumat khatib wajib wasiat kalawan takwa supaya khatib lali wasiat takwa maka eta susah terjadi kedah jantenan tadi mudah-mudahan anu sekadar beli ibadah haji kuat jiwa urang sadaya urang anu bakal bari dilaksanakeun alhamdulillah engke dina ngalaksanakeunana sing dipacan kakiatan oge mulihna di ibadah haji alhamdulillah biasa janten haji anu mabrur anu bakal ningkatkeun ibadah sosial di kampungna masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wallahu ya'lamu ma tasna'un.